cak abah teh cak abah ye sia lamun nyaba ka imah guru sia bahasa baheula ye bahasa baheula mun nyaba ka imah guru sia eta teh tengetkeun naon karesep guru sia lamun karesepna dangdeur bawakeun dangdeur karesepna jahe deui guru bloon teh mah kos kitu tah sesuai jeung karesep eta teh guru teh karesepna teh ieu atuh hui bawakeun hui sesuaikeun tah eta teh ayo be ulah sampai kieu ye ulah sampai kieu ye ya awas ye nilai guru resepna lauk teri nyana teu beukieun ka lauk kakap dibawakeun lauk kakap atuh ari bunga mah bunga be biasa-biasa be tapi bakalna guru resepan keneh dibawakeun lauk teri kunaon karesepna teh karesepna teh ngaranna adab kos kitu teh ngaranna adab ceng sing ada ye ieu maksudna ieu ceng rojak maksudna matakan itu ya kudu nyaho ge ieu teh tata cara adab-adaban terus kitu atuh geus maot teh si guru ieu mah kan contoh kadaharan ieu guru teh kiai ke kadituna sholihin kadituna wali Allah urang teh kudu nyaho karesepna eta teh ieu kiai nu ku urang dijaraan baheula nyana karesepna teh maca sholawat naon oh sholawat Ibrahim nu kunyana dikunyah-kunyah beker hirupna geus urang jarah teh kadinya baca sholawat Ibrahim tah kadenge ku ceuli sia semeh hese mah ya Allah eta ngaranna nyambung cepet bakal nyambung cepet ieu kiai baheulana teh resep jasa maca Quran bae atuh engke di jero kuburanna urang ziarah teh lobakeun maca Quran di makbarah eta sesuai jeung karesep wiridana baheula keur hirup ziarah ka Haji Rusdi eueuh karesep cenah mah geus bae teu kudu macana naon tonggengan meh geus Masya Allah nu mantak ka Mama Khalil Bangkalan Madura maraca Quran be di dinya teh izarah pan eta teh Syekh Khalil Bangkalan Madura teh ieu maca Quran bae maca Quran terus di antara karomahna Syekh Khalil Bangkalan Madura ieu mah ngaji ge jeung santri maca Quran kiai si santri nu resep alfiah kadengena alfiah kiai santri anu resepna Fathul Muin kadengena Fathul Muin anu resep Johar Maknun kadengena Johar Maknun padahal ari kiaina mah maca Quran betek beto maziah kos kitu ngaran ayo luar biasa Masya Allah mantakan ieu teh nu boga maziah alfiah sanad kadinya ka Syekh Khalil Bangkalan Madura Fathul Muin sanad kadinya ka Syekh eta teh Khalil Bangkalan Madura ayo kitab naon be nu kuari keur poh ieu teh kitab alat Johar Maknun kaube set sanad kadinya eta teh kos kitu mantakan geus bae atuh di makbarah Syekh Khalil teh maraca Quran bae ya Allah adab kos kitu tuh kula diajak zarah ku guru Al-Maghfurlah Abah Caringin kamari baya ka ditu set ka Mama Ahmad guruna set be eta teh kan guru alfiah set atuh kan babarengan nganazom alfiah dinya tabaruk cekan guru teh betul babarengan qala Muhammadun wa ibnu Maryam malah mah najom lagi disesuaikan ke jeung nada itu
gitu. Jadi urang teh ye zarah ka makam Mama Ahmad ngana nazom alfiah make nazoman alfiah gaya eta karena nya teh baheulana gitu. Terus be urang zarah ka ditu ka Mama Sanja ka Mama Sanja nganazom alfiah atuh nazomana teh gayana gaya itu disesuaikan jeung karesep baheula waktu keur hirupna tuh nya ieu teh Masya Allah Kiai ieu teh resepna maca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad eta be nu dikunyah-kunyah tah ku Kiai eta teh ya seuk be laju urang maca sholawatna lain nu eta teu nyambung walaupun datang mah datang atuh sholawat mah seuk be ngan heulanan eta kan teu nyambung jeung karesepna. Ya Allah, mantakan tatanya atuh isih kiai baheula babacaan sholawat naon ulah main sabaca-baca na bae ayo ge ulah main sabaca-baca na bae ieu sih kiai maca sholawat naon oh anu dipake karesep ku kiai eta teh ya sholawat munjiah sholawat naon deui sholawat Ibrahim sholawat naon deui nu paling pendek eta be Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad prak be di dinya zarah kadinya sallallahu ala Muhammad sallallahu teu nyambung si eta kartin teh Gusti eta teu nyambung sinya deh tapi lain teu bagus sholawatna teu bagus sholawat teu dibaca ngan teu nyambung jeung kiai eta karti adab takos kitu mantakan eta teh ya para ahli Allah teh ngintip sek be karesepna kiai baheula babacaanna naon eta anu dibaca itu anu terus be Masya Allah